Eta si Junet nepikeun kaki warinya ngajanjian mancing isuk-isuk ayeuna geus jebul sore can datang keneh wae bari jeung kamari teh maksa di wayuang mancing-mancing aing da teu bisa lah keun bae aing mah si Junet mancing ku aing mah sair we amih menang loba tadi siapa tadi ayo naon sah bisa bade ka salon lainnya bade manicure biar cantik kan ieu kuku gemeni asa kekeongeun geus nya sedapnya eka salon sah mohon kan yo sekalian eta kumis janggut cukup siap akang ami gaun ami geulisnya akang ge erek aya acara samping si Junet kan mancing sok atuhnya sih hati-hatinya bisa mangkat gelanya sok assalamualaikum waalaikumsalam kade tong mangkal aing pan boga janji jeung si Hamidnya heueuh da ieu teh urang hayang kasih Hamid beuteung na teu mamade ampun aing geus leuleus hayang we ka cai sugan we ayeuna mah kasih Hamid sugan we cager ieu beuteung aduh aing teh lagi erek aing por ngaborosot deui ieu mah kira aku aing kudu ngaborosot deui ieu mah piring aya batu tah cikolot mah batu teh amun embung ngaborosot deui mah kudu dipesakan ieu maneh batunya kudu nulungan urang heuh sangkan urang ngaborosot deui geus leuleus aing ampun motor teh nonton geus butut nah kesal deui lah PPKM pamajikan PHP-keun kami toha emang ngurangan resiko tapi kan nambah masalah lah aing jadi pusing gak kak Oke, si Ibang itu pakai baju hansip gitu naon aing penasaran yang disampurkeun nanyakeun warga Cibentang sehat prokes dijaga ketat warga Cibentang sehat prokes dijaga ketat warga Cibentang sehat prokes dijaga ketat. Oh bang boga proyek aja di Satgas naon Anda melanggar prokes prokes naon Anda tidak memakai masker makanya Anda harus dihukum kunaon jadi ngomong bahasa Indonesia pan urang mah imah deket ya didinya bang kos lain kabubaturan bae kunaon pangna orang jadi dihukum Anda tidak memakai masker jadi Anda melanggar peraturan prokes kuduna rek kumaha wae kudu make masker jaga prokes pokoknya ayeuna nanaon deui tawar menawar Anda harus dihukum pan saya tidak tahu kan belum ada himbauan pokoknya mah daek ayeuna teu sabab maneh melanggar peraturan prokes kudu push up anja kalau aing nyamperkeun ya aing bungkah untung ceneng Nisa geus balik kumamun aya keneh aing era titah gegeruh gerak nah aya naon eta waduh si Andri teu make masker ieu mah kudu diperingati sigan aja ngalanggar prokes ya kudu mangkaningan prokes kudu ditegakkeun di dieu ya ya nah tahan mana masker
kudu dipake lamun rek asup ka dieu kudu make masker. Lah atulah pan urang balik urang video imah teh. Ayeuna ente protokol kesehatan teu dijaga baca. Kusabab maneh ngalanggar prokes jadi maneh ndri kudu dihukum push up. Duh aing mah apes tapi dah heueuh kudu dipatuhi. Terus push up tah aing balik. Kela. Kokocok heula. Ih heueuh pokoknya. Hand sanitizer. Sabun. Geus tugas steril. Awasnya pupeujeun isukan mun rek liwat ka dieu jaga protokol kesehatan. Naon ieu pangna dihalangan kieu? Sim Kuring sebagai Satgas PPKM di Cibentang kudu negakeun prokes. Ari ece bade ka mana? Kunaon ece teu nganggo masker? Abi teh bade ka salon ieu teh minangka nama amih glowing sealit. Ari masker mah hilap geuningan di bumi. Nya wayahna ce kusabab ayeuna ece bade kaluar ti dieu kedah di masker. Jadi wayahna ayeuna ece wih deui cadak masker teras anggo mangga bade ka dieu mah ngan pupeujeun kusabab ece ngalanggar prokes jadi tetep masalah hukuman mah dijalankeun. Aduh, nah hukuman naon atuh? Doa bade pada ieu geus geulis kieu, daripada eueuh kudu kus pas mahnya. Bapak, mendingan eueun we kabur ka diturunan jalan pintas. Moal. Awas ya lamun ka dieu teu make masker dititah push up 100 kali. Kang, teu guna naon Kang? Ari bapak nanaonan abi kumalawung ni ruas. Hampura Kang. Da kusabab ieu mah tugasnya di dieu teh kudu ditegakeun prokes. Jadi kudu taat peraturan. Jadi tadi teh ngeureunkeun bapak, maksudna mah bapak tarik ngan kusabab bapak malaweung nya jadi cilaka. Makana di jalan tong malaweung. Da urang mah teu apal. Ai urang salahna naon? Da kabari mah urang ka dieu teh. Tah kan akang teu nganggo masker. Makana tingali kan tuh PPKM darurat patuhi prokes salah sahijina masker. Terus di masker pak, atuh tiasa lewat meureun. Bisa. Tapi kudu kokocok heula. Di ditu aya sabuna, caina di ditu. Oh siap. Sok Pak, lewat. Awan eueuh janji jeung Syah Hamid mah hararayang teuing urang ka dieu. Geus kamari titah mandi di ku pamajikanana, ayeuna di push up di sagala ribet pisan di lembur ieu mah. Ari kiwari teh aya kitu. Aya meureun aya we masuk desa sok aya dah. Atuh ayu urang ka ditu. Nah, ayo tinggali. Aduh, itu aya naon? Tuh. Oh, aya petugas. Aya naon Pak? Ieu bade ka marana ieu? Bade ka Biici eta aya keperyogian. Mangga ka Mang Arif sareng Bisinta baca heula ieu intina peraturan. Prokesnya. Ya, tos kabaca. Kusabab Pak Arif sareng Bisinta ngalanggar peraturan prokes, jadi wayahna hukuman kudu ditegakeun. Nya eta Mang Arif push up, Bisinta kudu squat jam.
Push up. Push up. Push up. Daripada teu menang mah cuang we yuk. Ayo Daripada teu bisa kasuh. kumargi abdi tos push up. Abdi teu suket demnya. Abdi tiasa lebat atuh. Aya naon deui, Pak? Kumargi bapak teu nganggo masker, disinta teu nganggo masker, jadi wayahna teu tiasa langkung ka ditu, teu tiasa ngalangkung. Mangga wih deui. Ah, tuh ingat tuh. Tanas mah tadi geus push up, geus squat jam atuh kurang ka ditu jalan we euna mah. Nah tuh yuk. Jedog. Itu. Siang cek aing oge. Naon, Pak? Udang. Push up, push up. Push up. Ari salah urang naon? Push up heula. Push Push up, kapan teka jatuh? Hei, jaga jarak. Sok. Gara-gara mana? Dua, tilu, empat, 5, 20. Hei. Ya ampun ya geus teu kuat aduh. Guys, udang. Hayang apa kesalahan maraneh? Maraneh teh teu marake masker. Paham, Pak. Ari masker teh salah sahiji tina kasebutna tertib prokes. Apa prokes? Protokol kesehatan. Di negara urang ayeuna teh keur diayakeun PPKM darurat. Nyaeta keur permutuskeun mata rantai Covid. Maraneh Jajang, Dian, sakuduna bisa nyontohan keur kolot, keur budak. Nyaeta jaga jarak, tegakeun prokes, nyontohan ka balarea. Paham, Pak. Lamun ayeuna teu dijaga prokes, otomatis si corona lila moal gancang arindit. Ku ayana kitu mantak ayana protokol kesehatan kudu ditaati. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sok contohan kumarane di dieu. Bari sok babarengan jalankeun, diusahakeun aktivitas dikurangi. Hari maneh geus divaksin can? Atos, Pak. Entah. Ayeuna maraneh baralik. Sok bebersih kahade, jaga jarak, lamun keluar ti imah make masker, cuci tangan, reka mana mage dina cai nu ngalir. Sakitu jig geura baralik. Ya tuh Pak, bulan-bulannya. Ya, sok. Tapi benernya ya, kurang teh. Kadang-kadang masyarakat taat karena prokes. Mudah-mudahan we tuh corona teh gara-gara tuh di negara urang. Heeh.